Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah dan hikmah hikayat mau nanggung suluh. Ayah hiji jalma soleh boga dulur lalaki soleh. Eta dulur lalaki teh dina saban tahun sok datang ziarah atau silaturahmi ka anjeunna. Dina hiji poe anjeunna datang ziarah ka dulurna nu lalaki. Anjeunna ngetrokan panto ceuk pamajikan dulurna saeta ceuk jalma soli kaula dulur caroge anjeun karena Allah maksud ziarah atau silaturahmi. Jawabna teu aya keur ngalasuluh. Mugi Allah tong ngabalikeun deui ka manehna. Pamajikanana terus bae gegelendeng keur kitu dulur lalaki teh datang. Suluhna dipanggul ku mau terus maca salam sarta ngabagekeun ka anjeunna. Suluhna diturunkeun tina tonggong mau. Anjeunna sareng dulurna arasup ka imah. Ari bojona dulur lalaki teh terus bae gegelendeng. Tapi dulur lalaki mah repeh bae bari kaprak kepek masak nyuguhan anjeunna. Gancangna anjeunna mulih bari ngarasa kaget ku sabarna nu jadi dulur lalaki. Dina tahun hareupna anjeunna ziarah deui ka dulurna eta lalaki. Ngetrokan pintu atau panto ceuk pamajikan dulur lalaki saha eta. Jawab anjeunna cara anu teu heula. Jawab pamajikan dulur lalaki marhaban haturan teuing. Terus muji-muji ka anjeunna jeung ka dulur lalaki eta salakina serta ngarep-ngarep ka salakina hayang geura sumping do datang. Dulur lalaki datang bari masuk. Nya anjeunna dihormat disuguh. Nyarita pamajikanana matak sugema ka salakina jeung ka anjeunna. Dina waktu anjeunna rek mulih nanyakeun ka dulurna. Bareto mah keur boga pamajikan kanu cerewet mawa suluh teh dipanggul ku mau. Ari ayeuna mah boga pamajikan teh kubageure jeung kayungyun. Ngan mawa suluh teh ayeuna mah dipanggul ku sorangan. Ceuk dulur lalaki, bojo abdi nu nyartoskeun. Geus maot. Jadi bojo anu bareto mah tos maot. Abdi sok sobar ku cerewetna. Ngan mau ku Allah ditungkulkeun atau ditaklukkeun eta abdi. Terus abdi nikah deui ka awewe anu solehah. Sim abdi jadi tentrem eta ati teh. Seneng. Ngan cuman mau eureun tara ayeuna mah tara mawa suluh mang mawakeun. Subhanallah. Jadi ternyata benar-benar luar biasa. Di balik keburukan pasti ada kebaikan, dan di kebaikan pasti kita ada keburukan. Apapun di dunia ini tidak lepas dari qada-qadar Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah ada titik tulisnya diajarinya. Maka seyogyanya lah bagi kita yang benar-benar mengkaji yang sudah syariat dan hakikat, pasti kita lihatnya hakikatnya. Pada dasarnya dunia ini adalah ujian dan cobaan yang pada akhirnya kita akan dipertemukan lagi di akhirat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga kita semua ahli khair, ahli sulhuluk, bagus hati, bagus akhlak, dan bagus pikirnya. Mudah-mudahan ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.